Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Sholatan taqbahli biha babaril wa taisir wa tabdu biha ani babasari wa ta'sir wa takunu li biha waliya wa nasir ya ni'mal maula wa ja'ni manasir la haula wala quwata illa billah. Amin. Kadulur-dulur urang sadaya, mudah-mudahan urang kenging panang tayungan Allah Azza wa Jalla dimudahkeun urusan urang sareng dicukupkeun sagala kabutuhan urang. Amin. Sama dasna amin urang ngopi heula. Ngopi heula. Ngopi heula. Atuh jauh urang mah. Ngopi ngopi. Ngopi camle. Dina dinten ieu simkuringan alhamdulillah disarengan ku Abah Dulapi anu teu boleh hadir margi ieu kasepuhan di daerah Simkuring nyatana ieu Abah Dulapi ieu nu mantap anjeunna mah ka bawah bae ka mana bae ge. Aya jelema perang ge menang ngiru bae mah aya naon bae ge. Apalagi da loba rangga mah. Lain bapak atuh. Bae nol teh. Nu bae nol bae nya. Dina dinten ieu Simkuring bade nyaritakeun jalmi anu tawadu Abah Dulapi. Abah Dulapi. Jadi terkadang-kadang manusia anu ngarasa tawadu eta sok takabur jalmi ngarasa tawadu teh. Itunya istilahna. Ngerasa urang itu tawadu. Padahal mah teu meunang lamun urang ngarasa tawadu kan istilahna ku pribadi urang. Itunya. Iya, cenah cek bahasa jelema anu biasa ngaji mah Abah Dulapi. Bismillahirrahmanirrahim. Man asyaka li nafsihi tawadu'a fa huwa la mutakabbiru haqqan. Idza laisa tawadu'u la anarif atin pamaka asbaka dina pasika rifatan pa'antal mutakabaru haqqan. Tah cek du bisa ngaji. Kalinya baca. Teuing urang datang foto ge urang balajar jeung macana urang amat ya. Jangan penting mah urang asal bisa maca deh. Asal belah wau disebutkeun ku urang. Gitu anu penting urang asal bisa maca we leutik ge. Benar. Benar. Jadi cek bahasa urang nama kieu cenah Abah Dulapi. Sing saha bae jalma anu ngarasa tawadu eta bener-bener jalma anu takabur Abah Dulapi. Sabab moal aya tawadu lamun lain sifat-sifat Allah anu maha luhur. Kalinya. Jadi urang ulah ngarasa tawadu lamun lain aya sifat-sifat Allah anu maha luhur mah. Itunya Abah Dulapi. Gitu. Jadi Abah Dulapi lain sifat-sifat Allah anu maha luhur tah di mana aya jalma anu ngarasa dirina luhur maka eta jalma anu bener-bener takabur. Abah Dulapi eta. Iya baca. Tawadu memang penting. Eta sifat-sifat anu terpuji pikeun jalmi-jalmi anu soleh. Penting Abah Dulapi sebenarnya orang tawadu. Sabab rendah diri perlu ka setiap jalmi terutami tawadu ka Allah Subhanahu wa taala. Abah Dulapi. Jadi jalmi anu tawadu teu ngarasa ngabogaan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat tawadu kudu ngabogaan ka setiap jalmi anu iman. Jadi Allah ieu. Jadi urang lamun urang ieu istilahna ngarasa tawadu pikeun pribadi urang. Jadi sebenarnya mah kan eta mah sifat-sifat Allah anu tawadu ditempelkeun ka urang. Jadi urang ngarasa takabur gitunya. Lamun urang ngarasa urang tawadu berarti urang bener-bener takabur. Berarti benar. Emang tawadu memang penting Abah Dulapi ka setiap jalma. Terutama pikeun jalmi-jalmi anu saloleh. Sabab rendah diri eta perlu ka setiap jalmi terutama tawadu urang ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitunya. Jadi sing sahabat jalma anu ngarasa isna tawadu eta bener-bener jalma anu takabur.
sabab mual ayat tawadu lamun lain sifat-sifat Allah anu maha luhur. Nah, gitu jadi dulur-dulur tah mung sakitu bae cisim kuring sareng abadu lapi bok bae sim kuring adi kasalahan mun dihampura wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.